Masya Allah katara aya muatan orang ngadengekeun ya ulah kebel dengekeun ku urang sok kiai tinu hajat muludan rajaban antara aya muatan jeung eueuh kula sok rinci kula mah daripada ceramah ngaji jeung ngadengekeun lillahi taala daekan ngadengekeun resep kula ngadengekeun teh resep batur mah cenah teu resep kana kula teu kula mah malah lamun ngomong teh geus embung ku ari embung lah yang besi ku Allah dicarekan salah naon kitu boga pikiran teh tah aing ngadengekeun mah teu salah-salahnya anak heeh geus atuh aing resep atuh terus atuh bamalerkeun kan kitu aing ngadengekeun mah ngarokok teh naon teh lah sok ngadengekeun gula teu kebal lah coba muatan katara kudu bisa ngaji bilagah mah komo tek geus katara beneran ieu teh keur nyaritakeun tentang pertandingan antara pesihir Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa nu mawa mukjizat. Nyaritakeun tentang ngaduna sihir jeung mukjizat. Masya Allah. Setiap rasul terus bae ku Gusti Allah diberi pertandingan supaya ketinggali hakna mukjizat, supaya kadulu benerna mukjizat tandingkeun jeung sihir. Lamun para rasul pertandinganana sihir jeung mukjizat, setelah para rasul teu aya, agama dilanjutkan ku para sahabat, dilanjutkan ku para tabi'in, dilanjutkan ku para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya terus lamun nabi dibere mukjizat tanding nasir, wali dibere karomah tandinganana tetap sihir. Teluh ulah kaget lamun kiai diteluh, ulah kaget ja Kangjeng Nabi ge lamun teu diraksa ku Gusti Allah mah teu diteluh sarua bae. Terus datang ka kuari, terus perseteruan jeung pertandingan antara sihir jeung mukjizat, sihir jeung karomah, sihir jeung maunah. Maunah ulah maunah. Maunah tunggak gajah tah sekali jadi. Pertandingan. Duh cenah aing masih amat jadi kiai. Kos kitu mah jah, cuma lain ti kiaiin meureun. Can ge jadi kiai geus ieu. Eta cenah bisi ditelu. Cah, tuh kayak ujung-ujung nama paeh bae. Di paeh perang syahid. Paeh ragag cilaka syahid. Paeh ditelu syahid. Sia mah amin bangun dek neluh ka aing. Iya, tidak sekarang itu, masya Allah, kayak udah kaget. Ya orang mah atuh boga pendamping, belah dituna Gusti Allah, besi terlalu keren pendamping Gusti Allah mah isin, aya malaikat teh dampingi orang, mantap. Orang teh ya, orang segede orang, we kadang-kadang sok kayak aneh, kumaha anehna? Aneh kadang-kadang orang si penting anu najong. Eta teh maksudna mah eta teh tidak hudak. Malaikat teh, lamun lain malaikat jin meureun salah jalan. Jin ge ai hampura cek aing salah jalan. Kata aja urang, ngan urang mah geus hudang teh jam 2.
puting kene sial jasa rep deui budak pada Allah eta teh geus aya bimbingan berarti urang lamun sering maca sholawat deui wiridan sholawat kakula sok anu maksa mantau wiridan nu jetu sholawat datang keluar ieu dibere sholawat di bae cek geuna ai sia kumaha sholawat teh ka Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi teh afdalul makhluqat sambungkeun diri sia ka Kangjeng Nabi ku sholawat hayang naon ujianana sia masuk hararese jasa beda sholawat teh ngomong yang babaturanna ieu sholawat di hayang naon atuh sia hayang naon urang dibimbing ku Allah, dibimbing ku malaikat. Lain lalagaan bimbingan. Lamun cacak bimbingan moal kuat. Moal kuat tuh mantap kuat ge. Seorang penegak agama aya ngabimbing. Boro-boro nanaon nafsu nabe dibimbing ku Allah. Ulah. Nafsu. Ulah, cilaka dibimbing ku Allah. Tah hayang aya nu ngabimbing model kitu teh eta teh kudu loba hudang ti peuting kudu zikir maca sholawat kakarak di jero hate ngagelempeng blek beda di jero hate teh aya eusian eusi teh eusi ma'rifatullah nu mawa wani nu mawa tegas anu mawa lesang marifat ngomong eta kapan lamun henteu marifat mah teu lesang ai hartina teu lesang teh aya muatan bae ngomong urang di hareupeun bupati muatanana amplop ngomong urang di hareupeun anu ngariung muatanna berkat kos kitu bae kan tuh atuh teu bener kumaha aja sih makara itu eta teh kudu dibenerkeun ku sia aja ingin nyaho kayu nu mantak ayeuna mah kiai anu naek ka panggung guarir kiai nu naek ka panggung dalam rangka kitu kampanye eta teh berarti kan muatan dalam rangka pilkada pilgub muatan eta teh kos kitu henteu cenah kunaha mah ikhlas sod ikhlas ka dieu coba ka dieu sia soda kumaha soda goblok ikhlas ya balik baik kayak mah tadi ongkosan sial capek ongkos bener kan Pon nah iman newak nu aya bae lah padahal lain kanyana bae kasih ge sarua ieu keur carita ieu mah muatan teh mawa teu teges geus engke kadengeuna ge lain deui. Saya teh si mana? Si anu ngadiran za kiai. Naon tuh kampanye? Nyatakeun naon tuh? Kiai kos kitu ieu tah. Mulai heuy, eta teh kiai pinter teh teh. Pinter tinggal pinter. Ngundang gitu. Ngajakan ke partai. Itu beres sama kiai. Ji sia ngadengekeun ongko teu beres ongko. Nya na meungeun dibere duit aing. Tuh. Numantak babagi po datuh. Ya gara-gara sampai ke leti kos ya. Aduh. Masya Allah. Katara. Aya muatan urang ngadengekeun we ulah kebel dengekeun ku urang sok kiai. Inu hajat, muludan, rajaban. Antara aya muatan jeung eueuh kula sok rinci kula mah daripada ceramah ngaji jeung ngadengekeun lillahi taala daekan ngadengekeun resep kula ngadengekeun teh resep batur mah cenah teu resep kana kula teu kula mah malah lamun ngomong teh geus embung ku ari embung lah yang besi ku Allah dicarekan salah naon kitu boga pikiran teh tah aing ngadengekeun mah teu salah-salahnya anak gitu tuh aing resep atuh terus atuh bamalerkeun kan gitu aing ngadengekeun mah ngarokok teh naon teh lah gitu. Sok ngadengekeun gua teu kebal haju bae muatan katara
kuno bisa ngaji bilagah mah komo tek geus katara kajian ku kumaha ge geus eueuh nu teu katara saeutik ge urang ngaji bilagah teh aya makom likuli makom makol likuli medan rijal aya muktado nganyahoan kurang kamari aya Habib Salim Jindan NKRI marka naon marka bingung kan orang harga mati atuh urang matinya apa pajar marka atuh marka mah jalan cek urang teh kunaon eta lain haolan nyaritakeun eta berarti muatan NU kan NKRI mah berarti nyana keur nyaritakeun NU kabawa ka Habib Lutfi ka NU-NUan nyaritakeun Nusantara kan Nusantara mah NU nyaritakeun tentang Muhammadiyah eta teh Sayyidina kan eta mah perseteruan antara NU jeung Muhammadiyah kabawa kanyawan ku ahli ngaji mah keluar tina jalur deuk saha mantak resep ngadengekeun teh resep marga aturan mah marga lamun marga mah di Bandung marga hayu henteu salah nu salah ngan kaluar tina muktado cek tukang ngaji bilaga ya paranti nah teu mantak ngaji lun kieu ye sesuai jeung makom sapekerna rusak dilun situasi makom ayo naik naon ieu tok geura kiai mana bae naik ke panggung kanyawan ieu muatanna NU muatanna partai muatanna itu pilkada pilgub atuh bakal kanyawan nah tina muatan eta niatna engke ku urang dideuleu naon niatna Allah maha uninga takula geus dibere embung muatan gitu teh ngaji we ngeunaheun sana ngaji mah bolon sia goblok sia cek kiai aing dibolon-bolon balik sia aduh jangan noel di kacamat urang balik yuk tos sia yang ngejebur ka neraka ulah didengekeun kulantaran maksudna naon maksudna teh supaya nyana ka Allah sugan marah nyana teh paling aya 1 2 3 4 5 6 7 8 marah atuh sabodo jaing mah teu ngamusun ngamarahan nyana maksudna dek dijadikeun dibawa ka Allah sabisa-bisa daek nyana ngadengekeun berarti menang hidayah teu daek cenah mundur bae ngajina yu didinya mah didinya dicelokan urang jauh cenah abe babari balik atuh los emang aing teu nyaho gitu nyaho anu ngabejaan tuh di masjid aya hiji nyaho zaman tadi teh di dieu ngajina kudu jauh ka ditu bongeng lah mung sasalaman cenah teh poing carakan malulu itu konon ngomong gitu tuh sia ngaji ongkoh aya anu geus bugraget teh ka kula bugraget kiai tapi kunaon tuh aya rekamanana mah menta deui emang gua teh nyawa tuh nyaho jadi mah direkam ge embung tiba lagi ulah ngan sararia bae juga rekam aja tak kiai nu tegersepeun ka kula teh rekamanana mah boga gunyana terus bae didengekeun eta kan malu-malu kucing ngaranna ngan teu nanaon kula mah harinya aya mangpaat nama tu mangga bae baik henteu aju kurana bendu teu mun kula bendu bae carekan ku Allah hendak eueuh nu dipake ke bendu sasage pamarentah emang kula bendu ka bawahna tuh ka bupati deket ka gubernur deket komorano karno pernah shooting bareng ban baheula gara-gara sapeker kos ge jadi kieu ya tah atuh teu bendu teh naon ka WH ka Arif henteu nyana urusan nyana manusia kula urusan kula manusia hubungan kemanusiaan akur pagawean beda-beda kula mah kula nyana mah nyana wayah kula nyaritakeun agama kadenge ku nyana teu bener henteu bendu kula mah ka nyana bendu ka kula urusan nyana cenah aing mah teresep ka kiai ya tuh boro-boro nyana rang da kolot ge teresepkeun ka aing kecuali nu ngora siapa sok bisa bae ieu ngaji naon sih
lantaran ieu dongeng Kangjeng Nabi Musa di luar loba nu ngadarengekeun hayang kelanjutanana urang mah di jero bisa ngadenge di luar makan teu karunya sedengkeun ieu kan rame sebab pesetruan ngadu sihir jeung mukjizat ndek diperagakeun ieu teh antara sihir jeung mukjizat kulantaran situasina urang mah bisa bae dipaksakeun di jero di api nu di luar mapan karunya nah ieu mah urang sakieu bae wallahu a'lam.